Urang kawitan Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin Nabil Mustafa syafa'atulillah sallallahu wasallam ala alihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa asdiqaihi wa ila hadrati Syekh Hamam Zadah mu'allif hadal kitab wa ila hadrati masyayikh wa masyayikhina ki Haji Ruhiyati ki Haji Muhammad Rasuliyat ki Haji Kaya Abu Jamin Ruhiyat Ghafarallahu dhunubahum wa khatayahum wa nawwir kuburahum wa satarallahu yubahum wa nafa'ana bi ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, urang ngadoakeun Fatihah sawihan kanggo saderek-saderek urang anu masih berperang ya, di negara Palestina. Kabar terakhir, berita terakhir tos 8.000 jiwa anu pupus tina sabab peperangan teh. Doakeun ku sadayana ku urang sanaos sanes muslim sadayana nu korban ge, aya nu muslim anu teu muslimna. Di Palestina ge aya nu Kristen, aya nu Yahudi sami. Di Israel baik itu korban teh aya nu Yahudi, aya nu Islam. Intina mah ieu mah negara antar negara kurang atas nama kemanusiaan, sami-sami jalmi anu butuh perlindungan, hak-hak kehidupanna kudu dijaga. Kurang doakeun kurang sadana saderek-saderek kurang nu janten korban, mudah-mudahan maot nasi janten maot syahid ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Sareng mudah-mudahan ieu peperangan sing enggal direngsekeun sing aya jalan kaluarna. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah bi barakati umil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kamari nembe 3 ayat. Nyata ayat nu kahiji lafad Yasin ras wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Jadi nembe 3 ayat dibahas. Wihani bisi hilap. Kamari ahli tafsir menafsirkan kalimat Yasin teh ku 5 tafsiran. Tafsiran nu kahiji Yasin teh nyaeta salah sawiosna singkatan tina ya insanu. Insanu di dieu saha maksudna? Nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad. Makana Yasin teh salah sawios jenengan Kangjeng Nabi Muhammad. Maka dianggo dina sholawat Badar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Janten Yasin teh salah sawios nami Kangjeng. Jadi Yasin nu nafsiran nu kahiji Yasin teh singkatan dari ya insanu ae ya Muhammad. Aya deui nu nafsiran Yasin teh nyata ya sayyidal mursalin. Aya deui nu nafsiran Yasin teh nyaeta ismun min asmail Qur'an salah sawios nami Al-Qur'an. Aya deui Yasin teh nyaeta ismun min asmaillah nami tina nami-nami Allah. Panami Allah teh sabaraha kamari teh? Emot keneh teh. Sabaraha hiji nami-nami Allah teh? Bak ngaos teh kamari PR. Oh, henteu pantesan teh. Yasin teh sabaraha nami? Aya 4.000. 4.000 nami Allah. Nu 1.000 disimpen di Lauh Mahfuz. Nu 1.000 mung Allah anu uninga. Nu 1.000 mung malaikat anu uninga. Janten tos 3.000 tah ayana. Nu 1.000 deui sasana 300 aya dina kitab Jabur, 300 aya dina kitab Taurat, 300 aya dina kitab Injil.
Tinggal 100 deui 88 aya dina Al-Qur'an. Anu teu apal teh urang. Anu hiji deui nyaeta mung nabi sareng rasul anu uninga kana nami Allah. Itu sadayana total sabaraha? 4000 nama Allah. Ya, termasuk nami Kangjeng Nabi ge seueur. Anu tertulis dina kitab Dalailul Wusul teh aya 125. Nami-nami Kangjeng Nabi disebatna. Termasuk Abul Qasim, itu Nabi Kangjeng Nabi. Terus ayeuna Jaddu Husain wal Hasan, kakekna Hasan sareng Husain, Nabi Kangjeng Nabi. Ya Abul Qasim. Nah, maka disebut Abul Qasim karena putra Kangjeng Nabi ayeuna namina Qasim. An pupus anjeunna. Barangkali Kangjeng Nabi sabaraha sadayana? Ge, muludan pe unggal bulannya teu apal. 7. 7, 4, pamegat 3 istri. 3 pamegat 4 istri gitu. Pamegat sadayana pupus. Ya. Abu Qasim, Ibrahim sadayana pupus. Kunaon pamegat pupus? Supaya ulah terjadi dinasti. Ya. Lamun Kangjeng Nabi pan khotamul anbiya, panungtung sadaya nabi. Bisi yang ngaranna jalma. Bisi ketika ayeuna diibaratkeun sapertos nabi-nabi nu kapungkur. Ya. Nabi Syuaib urang kalina Nabi Yusuf janten nabi. Nah, gitu. Nabi Ibrahim urang kalina Nabi Ishak sareng Nabi Ismail janten urang. Makanya diputus khatamul anbiya penuntung sadaya nabi. Ketika makana murang kalihna Kangjeng Nabi nu pamegat sadayana pupus. Aya nu nikah ka Sayyidina Utsman, anu nikah Sayyidina Umar. Anu terakhir nyaeta Siti Fatimah. Ieu unik ceritana Siti Fatimah. Siti Fatimah teh diasuhna ku Ali bin Abi Thalib. Bentena sabaraha taun lah. Ali itu naksir ka Fatimah. Tikeun alit keneh geus naksir Sayyidina Ali teh. Da beureunan masih keneh saudara naksir. Begitupun Fatimah naksir ka Ali. Kangjeng Nabi uninga. Kangjeng Nabi uninga. Ngan hoyong uninga sampai mana ieu Ali berani menyatakan cintana. Sata acan Sayyidina Ali melamar ka Siti Fatimah, Abu Bakar, Utsman, Umar tuh sudah pertama kali melamar. Abu Bakar punten teh. Umar sareng Utsman. Sayyidina Umar sareng Sayyidina Utsman tuh melamar. Ala ka Kangjeng Nabi hoyong nikah sareng Siti Fatimah. Kangjeng Nabi ditolak. Duana ditolak. Cek babaturana meureunan kieu atuh lain maneh we cenah Ali atuh ngalamar teh. Cenah isin teu boga nanaon. Teu gaduh nanaon. Cenah kumaha engke we jawaban masuk we ayeuna mah ngalamar heula. Ngalamar eta caritana Sayyidina Ali ka Kangjeng Nabi kanggo mempersunting Siti Fatimah. Setelah dilamar ayeuna ku Kangjeng Nabi ditampi. Kunaon cenah lain ti kamari atuh ti Kangjeng Nabi. Isin tegaduh barang, tegaduh harta abdi mah kanggo ngalamar putrina Kangjeng Nabi. Ari kitu mah urang tikahkeun. Gaduh naon? Teu aya deui barang abdi ngan ku hiji-hijina nyaeta baju perang nu dipasihkeun ku anjeun. Nyanggeus saeta maharna. Jadi maharna nikahna Siti Fatimah sareng Sayyidina Ali nyaeta baju perangna Sayyidina Ali anu dipasihkeun ku Kangjeng. Jadi jeung eta oge nya teu kudu jeung emas bae. Ku baju perangna eta ceritana sekelumit cerita Siti Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di antara para sahabat anu opat
Di antara Abu Bakar, Umar, Utsman, sareng Ali, itu doana teh beda tungtungna. Contoh kieu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka orang biasa mengatakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tetapi bagi Sayyidina Ali sanes radhiyallahu anhu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Allah anu ngamulyakeun wajahna Sayyidina Ali. Nah make disebat kitu margi Kang Sayyidina Ali bin Abi Thalib teu acan kantos ningali rupi gagaduhanana. Teu siga urang diulak-ilik. Kang Sayyidina Ali mah ti aalit keneh teu acan kantos ningali gagaduhan nana. Matak disebut karamallahu wajhah. Jadi di antara para sahabat hanya Sayyidina Ali yang berbeda nyebutkeun doana. Pami Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nah, itu satu-satunya doa kanggo sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Orang teraskeun dina ayat nu kaopat nyaeta Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Jadi upami di tafsiran, upami di hartosan tilu ayat nu kamari bahasana upami Yasin ku urang di tafsiran ya insanu ay ya Muhammadu, maka tafsirna kieu Yasin hei Muhammad saur saha saur Allah ya. Yasin hei Muhammad wal Qur'anil Hakim kamari teh wauna teh wau sumpah wal Qur'anil Hakim demi Al-Qur'an anu ngahukuman. Innaka sanyana anjeun hei Muhammad laminal mursalina eta tina sebagian jalmi anu diutus. Diutus ka mana? Ala siratim mustaqim ka eta tetep kana agama Islam mustaqim anu lempeng tur bener. Jadi hartosna ala sirat di dieu sirat teh jalan gitu. Namun jalan di dieu disebutna agama Islam. Ala siratin kana agama Islam mustaqimin anu lempeng tur bener. Hartosna banyak agama di dunia ini tetapi agama yang paling diridhoi, agama anu lurus, agama anu bener cek Allah mungguh Allah iwalti agama Islam. Dan untuk memperkenalkan agama Islam itu salah sawiosna nyaeta dilungsurkeuna Kangjeng Nabi. Upami nyambung sareng surat Al-Baqarah ayat 213 ketika Allah mengatakan kanan nasu ummatan wahidah sadayana jalmi umat anu hiji di luhurna hiji borojol ke alam dunia pabencar aya nu agama anu aya nu agama anu aya nu agama anu aya nu rasna hideung nu rasna bodas aya anu ayana bahasana kieu anu bahasana kitu campur rupa-rupa tapi sadayana oge umat Allah anu hiji karena dilahirkeun sadayana diciptakeun sadayana oge ku Allah. Ketika kapungkur dina jero janin, dina lebet janin urang sadayana Allah mengatakan, "Alastu birabbikum?" saur Allah. Saha pangeran anjeun he baheula teh ya mangce urang teh ya keur dina jero janin teh ditanya ku Allah teh urang sadayana ieu ditaros ku Allah. "Alastu birabbikum?" Naha maneh ngaku kuring pangeran anjeun cek Allah.
Urang nyarita qalu bala syahidna laras Gusti pangeran abdi Gusti ayeuna pangeran anu wajib diibadahan ku abdi. Borojol ka alam dunya karoho jelema teh. Perlu ada seseorang yang mengembalikan lagi ingatanna supaya balik deui ka Allah. Maka terasan dina eta ayat wa ba'asallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundirin. Allah ngutus ka para nabi. Dikawit Nabi Adam dugikeun ka Kangjeng Nabi Muhammad. Diutus supaya naon? Supaya balik deui ka Allah. Supaya balik deui ka Allah. Make perantara agama Islam. Supaya ala siratim mustaqim kana jalan agama Islam anu lempeng tur bener. Tah supaya balik deui. Jadi artina naon? Hartina urang ketika ayeuna di alam dunia supaya balik deui ibadah ka Allah. Ageuni Kangjeng Nabi nage matos teu aya, apan Kangjeng Nabi Muhammad mah panutup sagala nabi. Teu aya Kangjeng Nabi, aya para sahabat natos teu aya, aya tabiin teu aya, atba tabiin teu aya, ka para wali, para ulama nepikeun ka guru urang sadayana. Matak saur Kangjeng Nabi al ulama'u warasatul anbiya. Ulama pawaris para nabi. Pawaris naon? Ngawariskeun kailmuan supaya ngajak kasadayana umat balik deui ka mana? Ka Allah. Jadi gawe urang di alam dunia teh naon atuh? Teu aya deui gawe urang di alam dunia mah iwatipikeun ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, atak cek para ulama mah gawe ngadagoan salat. Jadi fleksibel aya urang pan kieu rata-rata gawe teh. Istirahat jam baraha? Jam 12. Jam 12 saya istirahat teh. Lohorna mah teuing jam setengah 12, teuing jam setengah 1 kadangnya. Kadang berbeda-beda. Nu fleksibel mah ketika 10 menit direk adan toko tutup. Terus perusahaan istirahat supaya bisa berjamaah. Geus beres berjamaah, waktu istirahat aya 15 menit balik deui gawe. Geus gawe ayeuna lohor nungguan deui asar. Tapi pan urang mah cenapa hukumna ge jelema anyakeun bayar geus kitu mah. Tapi raku deui urang teh kudu nurut-nurut ngan idealna kitu. Al muradu minas sirati ari nu dimaksud dina lafaz as-sirati dina kalimat ala siratim mustaqim dinul islami eta agama Islam. Yakni ya Muhammad, hai Muhammad, innaka sayna anjeun laminal mursalin eta sebagian tina para rasul. Wa dinuka sareng ari agama anjeun anu sebagai misina dinul haqqi eta agama anu bener wal Islam sareng Islam. Wal kufar sareng ari jalma anu kafir ala dini batilin eta aya dina agama anu batil. Ya urang jelaskeun 4 ayat teh ieu. Lamun dicaritakeun fa in kila aqsamallahu bi anna Muhammadan alaihi salatu wassalam. Aya kalimat sumpah di ayat keduanya wal Qur'ani eta wauna teh wau huruf qasam. Sumpah demi Al-Qur'an wal Qur'ani al-hakimi anu ngahukuman. Ieu teh cek para ahli tafsir jang saha ngahukuman teh. Lil kupari pikeun jalma kupar yusaddiqu bi anna Muhammadan alaihi salam laminal mursalin. Oh, atuh ari kitu mah ieu ayat tidak berlaku bagi orang mukmin. Da ari orang mukmin mah teu kudu disumpahan. Sanajan teu disumpahan ge orang mukmin mah pasti percaya ka Kangjeng Nabi. Bahasa kitu teh siga bener. Maka Allah ngajawab ujibu bi anna Allah taala sanyana Allah taala arada ayyu akida kalamahu lil munkirina fal qasamu naumun minat takkid.
Kalimat wal Qur'ani huruf sumpah berlaku bagi orang kafir dan juga berlaku bagi orang mukmin. Fungsina arijang kafir mah ngabantah bahwa kabohongan Kangjeng Nabi. Pan kamari mah kitu nyarios nanya orang kafir Quraisy, maknya cenah Muhammad teu pernah sakola, Muhammad teu pernah masantren, Muhammad teu pernah diajar, dol ngaku-ngaku jadi nabi. Di mana asalna cenah kitu kamari mah. Maka ditegasan ku Allah demi Al-Qur'an hukuman bahwa anjeun Muhammad sebagian dari para rasul. Ngabantah eta. Arijang mukmin kumaha? Arijang mukmin mah wal Qur'anil hakim wau sumpah di dinya sanes ayeuna ngabantah tetapi naon nguatan. Sabab salah sawios fungsi ayeuna sumpah teh nguatan kana cari taat. Moda kieu bahasa urang mah kieu. Tadi beurang dihareupeun kelurahan aya nu tabrakan motor jeung motor misalna. Jedel, abdi teh jeung Mang Ece ningali duaan kajadianana. Wah, jedel. Tuluy ngobrol di warung, cek abdi teh tadi mah aya anu tabrakan dirinya dihareupeun motor anu jeung motor anu adu babong buk duanana ge dibawa ka rumah sakit cek abdi teh nu nyaho kabeneran saha Mang Ece sabab barengan ningali nu lain can apal cek abdi kieu bener nya Mang Ece ih tadi tah gitu jadi naon si sumpah urang teh sumpah urang mah tadi ningali. Jadi Mang Ece sanajan ayeuna geus nyaho teh kudu sumpah ge da. Pak Ismet geus apal da tadi pada ningali. Ngan muatan kana ayeuna kajadian eta urang sumpah. Da siga kitu. Pahamnya? Jadi fungsina wal Qur'anil hakim kanggo jami-jami kafir mangabantah kana karasulan Kangjeng Nabi. Ari wal Qur'anil hakim pikeun jama mukmin mah naokidan nguatan kana naon? Nguatan kana keimanan orang-orang mukmin yakin bahwa Kangjeng Nabi teh sebagian daripada mursalin atau nabi para rasul. Itu jawabannya. Jadi dua-duana sami kanggo jami kafir berlaku kanggo orang muslim oke berlaku. Tanzilal Azizir Rahim ayat sabar eta? Ayat sabar apa? Tanzilal Azizir Rahim ayat 5. Jadi ayat 4-nya. Ini ayat 5. Tanzila Al-Qur'an teh anu mana? Tadi wal Qur'anil Hakim. Al-Qur'an teh anu mana? Tanzilal Azizir Rahim. Tah, ieu mah bahasana bahasa budak santri. Lamun dibaca tanzila takdirna ikro tanzila jadi maf'ul ari maf'ul narima nasab matak harokatna patah tungtungna tanzila menang teu dibaca tanzilu menang urang mah geus nyaho ieu ayeuna lamun dibaca tanzilu maka eta jadi khobar ya takdirna mana? Takdirna hadal Qur'anu munzalun. Hadal Qur'anu munzalun. Takdirna siga kitu. Jadi lamun aya nu maca kieu tanzilul Qur'an, tanzilul azizir rahim. Mun aya nu maca tanzilu, tong disalahkeun eta mah da apal. Ya. Manteri bang urang manaon masalah macana tanzilal azizir rahim. Aya nu maca kieu tanzilul azizir rahim. Oh meunang. Lamun tanzilu jadi khobar anu mubtadana dipikeun, lamun tanzila jadi maf'ul anu fi'il fa'ilna dipikeun. Tab barudak santri diajar karar itu jadi we apa. Jadi tong aka disalahkeun, wah cenah ieu mah sesat cenah macana tanzilu. Lain sesat orang nabi teu apal. Mata ulah kieu banyak lamun aya nu beda baik dina bacaan Al-Qur'an atawa beda dalam berpendapat
ulah waka asa aing pambenerna komo urang can nyaho ilmu nama nya sabab kieu model kieu dina surat Al-Fatihah aya nu maca nu bener kumaha aya nu maca kieu ihdinas siratal mustaqim aya nu maca kieu ihdinas siratal mustaqim aya nu maca ihdinas siratal mustaqim mana nu leres cek urang mah ihdinas siratal kuson nu bener teh eta mah cenah ihdinas siratal kusin salah atau ihdinas siratal kuzai salah lain salah maneh teu apal ilmuna logat Arab eta beda jeung logat urang logat Arab aya nu teu bisa nyebut so nyebutna teh sin we so teh nah model Yaman aya dengan urangnya sok urang sok ngawas ka abdi ka majelis asgaf terus teh asgaf nulisanna asgaf sanes asqaf orang Yaman teu bisa nyebut qaf teh ku g bako urang mah bako gitu mah bagho teu bisa nyebut. Jadi kieu jadi ketika aya nu berbeda dalam baca nu berbeda dalam berpendapat ulah waka langsung memponis eta salah cari kebenaranana jadi aya nu ngawas kieu orang Arab misalnya jadi imam ihdinas siratal mustaqim henteu ihdinas siratal henteu so tapi sin oh berarti manehna teu bisa nyebut so sin ayeuna nyebut ihdinas sirat lamun ayeuna di daerah Afrika itu jarang nu bisa so jeung sin bisana zai jadi so sin teh ku zai we ihdinas siratal mustaqim ya itu yo aya anu teu bisa nyebutkeun ha matak dina qiraah Al-Qur'an dina cara membaca Al-Qur'an aya 7 riwayat disebutna qiraah sab'ah aya 7 riwayat lamun anu beda bacaanana ulah waka diponis taroskeun kana tiasa ieu leres teh Pak bacaanana kieu aya riwayatna riwayatna kieu gitu aya anu teu biasa nyebutkeun ha a nyebutna teh we sadayana mata ketika orang ayeuna nyebutkeun bismillahirrahmanirrahim aya nu ngawas kieu wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala urang mah seuri pan nah cenah ngaji teh a jadi cenah sabab naon urang mah teu apal amuna urang lamun ditageun manehna hek baca wadduha wal laili idza saja diseri-serikeun ku manehna tak gitu jadi sekali deh ulah waka memponis seseorang ketika berbeda aja orang wah salah cenah sesat tetep bisa gitu Al-Qur'an ieu teh diturunkeun ku saha nyaeta hadal Qur'anu ari Al-Qur'an munzalun eta anu diturunkeun alaika ka anjeun Muhammad biwasitati Jibril kalawan perantaraan Jibril alaihi salam minallahi ti Allah. Carana menyampaikan wahyu malaikat Jibril itu macam-macam. Tidak semuanya langsung bertemu sareng Kangjeng Nabi henteu. Bertemu Kangjeng Nabi pertama kali sareng malaikat Jibril menerima wahyu di Gua Hiro. Pependaklah malaikat Jibril sareng Kangjeng Nabi. Cek malaikat Jibril turun ayat kahiji. Iqra. Saur Kangjeng Nabi Muhammad ma ana biqori lain hartina naon lain teu bisa maca kuring lain hartina Kangjeng Nabi teu bisa maca kadeu ulah salah nafsiran lain hartosna Kangjeng Nabi teu tiasa maca Kangjeng Nabi itu bersifat patona hartosna pinter di antara kalangan Arab Quraisy Rasulullah itu kecerdasannya paling tinggi
Lain hartosna Kangjeng Nabi dibasihan ikro ayeuna teu bisa maca ngan nya malaikat ikro naon atuh teu bisa maca urang naon rek dibaca saur Kangjeng Nabi teh ikro heuh naon rek dibaca mudah kieu urang pepenak jeung Pak RW urang ngobrol duaan cek Pak RW cek abdi teh Pak RW baca heuh naon maca naon baca heuh maca naon baca henteu kieu Pak RW tah baca bisa kayak tamanya tulisanana ieu mah malaikat Jibril ikro naon cenah urang teu bisa maca lain hartosna Kangjeng Nabi teu tiasa maca tapi Kangjeng Nabi naon teu terang nu rek dibaca nah da malaikat Jibril teh nyandak kertas jeung bapen harita baca ikro nabi katilu kali bismi rabbikal ladzi khalaq pertama kali bertemu Kangjeng Nabi aya deui wahyu anu lungsurna lewat mimpina Kangjeng Nabi aya deui lungsurna ayat melalui daun-daun kering anu tos aya tulisanana aya deui dina tulang-tulang ditulis ku Kangjeng Nabi deui lungsurna wahyu lungsurna Mang Wahyu lungsurna Al-Qur'an ka Kangjeng Nabi berangsur-angsur itu henteu sadayana bertemu sareng malaikat Jibril tapi sadayana biwasitati Jibril melalui perantara malaikat Jibril tapi carana beda-beda. Nah, gitunya. Minallahi ta'ala al-aziz anu maha gagah sifatna Allah anu maha gagah al-ghalimil muntaqim minal as nyaeta anu ngelehkeun anu bisa anu nyiksa minal asi ti jama-jama anu doraka al-ghalibi anu ngelehkeun minal asi ti jama-jama anu doraka yang model urang ayeuna indit ka Gaza moal bisa da meureun nagara jeung nagara boga aturan masing-masing teu sagawaya hayu cenah urang perang ka Palestina teu bisa kitu da urang ge aya aturanana tapi lamun pamarentah Indonesia cek paribasana hayu urang perang tah kakara kita disebut jihad fisabilillah aya berangkat sorangan mah teu kaji can nepi ka jihad fisabilillah bila mun geus aya parentah ti amir ti pamimpin karek bisa dijihad ya. Tapi konflikna lain konflik negara tapi kudu konflik agama anu ngelehkeun gagahna Allah Subhanahu wa taala nyandak ieu agama nyandak ieu Al-Qur'an nepikeun ka ngaranna Islam ya'lu wala yu'la alaih Islam mah tetep diluhur jeung moal aya nu ngaluhuran ke agama Islam. Ya kejadian contoh kieu kahebatan Islam. Ieu cerita kapungkur. Aya kafir Quraisy hayang asup Islam. Bebeja ka Kangjeng Nabi. Muhammad, kuring hayang asup Islam. Tapi urang mah hayang Islam teh embung salat. Embung zakat, embung puasa. Hayang mabok-mabokan, hayang judi, hayang main awewe, cek eta jelema teh, tapi hayang asup Islam. Cik kira-kira Kangjeng Nabi ngambek henteu? Henteu. Saur Kangjeng Nabi, oh, keringanan maneh mah kitu. Engko hayang asup Islam tapi salat embung, puasa embung, zakat embung, maksiat hayang keneh, mabok hayang keneh. Cek Kangjeng Nabi teh. Heg wae lain ngameunangkeun kana maksiat Kangjeng Nabi lain. Ya, sanes. Kangjeng Nabi lain ngameunangkeun maksiat, tapi Kangjeng Nabi rek nunjukkeun kajayaan kaluhuran Islam. Cek Kangjeng Nabi. Heg wae maneh asup Islam teu kudu salat, teu kudu puasa, teu kudu zakat, pek bae mabok, pek bae jinah, pek bae maling. Ngan hiji syaratna. Naon? Ulah ngabohong. Kecil cenah ulah ngabohong mah. Cek si eta kafir Quraisy teh. Pira cenah ulah ngabohong unggul. Deal, syahadat harita keneh. Asup Islam. Wah, aing mah Islam moal salat, moal puasa, rek mabok-mabok we terus gitu. Pas manehna asup we waktu salat. Pas asup waktu salat asup waktu sholat mau sholat pas boga perasaan gitu
Mayana kumaha cenah ke lamun panggih jeung Kangjeng Nabi ditanya cenah ari maneh teh salat henteu? Arek ngajawab henteu. Urang teh era mah nya cenah nya. Arek ngajawab salat ngabohong, patri ge syaratna ulah ngabohong. Ah salat we tuh nama salat mana teh. Arek mabok geus rek nginum kieu tah siga kieu cai gelas di dieu siga kopi mang kopi ieu mah nya lain arak minum heula we. Kopi heula mah bener. Diinum. Pas rek nginum, cenah kumaha lamun panggih jeung Kangjeng Nabi. Mane cenah poe ayeuna mabok teu? Aik disebutkeun henteu cenah urang teu mabok. Abudanan urang teh ngabohong nya ari kitu mah ngalanggar kana janji. Orang Arab mah ulah salah lamun geus sakali janji ditepati kudu tah. Ya. Waktu mantung-tung nama teu jadi tah mabok. Akhirna salat jalan, puasa jalan, zakat jalan, mabok teu jadi, rek ngarampok teu jadi, arek jinah teu jadi. Matak agama Islam mah ya la ya'lu wala yu'la ale. Tuh kaluhuran. Gagahna sifatna Allah Subhanahu wa taala nu kahiji gagah. Rek sakumaha bae musuhna ku Allah bisa dihancurkeun. Sakumaha gede eta pasukan Abroha rek ngancurkeun Ka'bah. Harita keur Kangjeng Nabi teh acan dilahirkeun. Pasukan gajah nage sabara hiji, tapi eleh ku manuk ababil. Ku gagah-gagahna Allah. Ar-Rahimi jeung anu mikawelas lil muti'ina ka jama-jama anu tararoat. Faqra maka kudu maca anjeun Muhammad ya Muhammad hai Muhammad hadal Qur'an kana ieu Al-Qur'an lil mungkirina ka pirang-pirang jalma anu inkar kabeh hatta yasma'u kalami sehingga ngadangu eta jalma-jalma anu mungkar kana cariosan kami wa yakhafu sareng ayeuna sieun eta jalma anu ingkar minni ti kami wa yaji'u sareng daratang eta jalma anu ingkar ilal insafi kana kainsafan. Makana Al-Quran jadi mukjizat. Teu saeutik jelema anu asalna arek mencari kesalahan Al-Quran. Ieu teh loba apa contohna? Sok mangga ningali dina internet. Orang-orang yang masuk Islam karena Al-Quran. Asalna mah ditaliti poena teh kumaha neangan kelemahan supaya Al-Quran salah. Pek teh kalakah manehna jadi asup Islam. Nya kusabab kitu. Eta dugikeun ka dinya heula nya paham maksudna kana ieu ayat. Jadi inti nama Kang Allah Subhanahu wa taala memberikan persaksian, memberikan sumpah bahwa Kangjeng Nabi teh sebagian ti jama-jama anu diutus ku Allah Subhanahu wa taala. Aya sabaraha rasul? Aya 313 rasul di antara Kangjeng Nabi Muhammad. Aya sabaraha nabi? Aya 124.000 nabi di antara nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kalangkungan ieu pangaosan urang sadaya dihampunten ku Allah Subhanahu wa taala dina sagala perdosaan, dikabulkeun dina hajatna masing-masing, sareng mudah-mudahan urang sadaya sing dilancarkeun dina kagiatan, dina usaha, dina pakasaban sing dikengkeun rezeki anu halal nu manfaat kanggo urang sadayana. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, lepatna tina kabodohan ibados, larasna tina ilmu ti Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.